Hai, Naon Ji? kurang boga pertanyaan yang didinya. Sok aing orang jawab pertanyaan mana? Perhatikan pertanyaan anak berpikir secara logika. Oke. Hewan naon anu selalu salah? Moal aya tuh hewan selalu salah mah. Aya, Bray. Aya gelalaki nu selalu salah mah Ji. Eta ge jelema. Aya hewan oge nu selalu salah. Nah, Naon eta? berpikir secara logika agar mereka jawab ketong asal-asalan. Astagfirullahaladzim Ji. Di mana-mana lamun ku aing ada kejawab pakai pikiran aing teu pakai logika Ji. Ya ngaranna hewannya moal aya nu salah kunaon da jelema lalaki nu salah mah. Aya hewan anu selalu salah cek urang ge ieu. Di mana-mana orang nanya pasti aya jawabanana, Bray. Ya ku aing mau jawab. Naon? Hewan anu salah jalan. Salah. Tuh, ya pasti salah cek aing ge. Emang salah lain eta jawabanana. Ieu we riet aing mah tah nguruskeun pertanyaan maneh mah. Tanyakeun ka penonton maneh da pasti jawaban ge kitu. Wah mungkin penonton orang mah pasti bisa ngajawab pinter. Anjing buktikeun. Sok gas. Para penonton. Cik penonton komen-komen buktikeun tak kasih Bray hewan naon anu selalu salah. Aya. Aya. Nya naon atuh sia teh? Kambing hitam. Eta mah peribahasa na. Kan ngaranna kita tebakan. Didinya di kambing hitam kan selalu salah. Kecawa. Didinya mata pakai otak ngajawab